warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha darama mugia hidup sadayana dina kaayaan sehat walafiat tur tetap semangat diajar daring atanapi diajar di bumi. Materi nu baris dipedar ku ibu dina danget ieu nyaeta ngeunaan biantara. Saparantos hidup nampi pangajaran biantara sate acana ngeunaan naon atuh biantara, kumaha atuh katanggosan biantara. Dina danget ieu hidup bakal ngalegaan deui paham kana biantara ditilik tina struktur teks biantara sareng konsep kabahasaanana. Nah, video pengajaran ieu nya nu ayeuna baris ku ibu pedar bakal nuntun hidup dina ngeusian LKPD 2, LKPD 3 sareng LKPD 4. Wilujeng ngaregepkeun ya. Materi biantara anu dipedar di LKPD 2 kelas 8 nyaeta hidup dipiharep maham kana eusi teks biantara. Kumaha atuh urang tiasa maham kana eusi teks biantara? Saupamina urang teu mihartos kana sababaraha kecap anu aya dina teks biantara. Kukituna urang kedah nafsirkeun heula kecap-kecap aheng atanapi kecap-kecap anu jarang digunakeun anu teu dipikahartos ku urang anu aya dina teks biantara. Nah, di dieu aya salah sawios teks biantara. Salaresna mah ieu sanes mangrupikeun teks biantara anu utuh. Nanging mangrupikeun sempalan-sempalan tina teks biantara. Nah, urang aos sasarengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni Sunda, seni kareueus urang sarerea. Nu dipihormat reng-rengan girang pangajen pasanggiri biantara basa Sunda. Nu dipikareueus ku simkuring para kanca mitra sadaya pamilon lomba biantara basa Sunda tingkat SMP nu sumping ti unggal madab Sabudeureun Kabupaten Cirebon. Oge nu dipihormat para pangaping kalih para hadirin sadayana. Kanca mitra sadaya, seni Sunda mampu ngarobah jalma nu bader jadi bager. Hadirin nu dipihormat, upami ngadangu cariosan pun aki sareng punini, bobo sapanon carang sapakan hapuntan bilih seueur kalepatan. Amit mundur, amit mungkur, hurip Sunda, hurip urang sarerea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumargi ieu mangrupikeun sempalan-sempalan janten antara paragraf kahiji kadua atanapi katilu kaopat oge kirang aya kasaluyuan. Ya, sawios. Da ieu mah urang nyoko kana kecap-kecap nu teu kahartosna we. Ya, cobi nya dina kecap kahiji tos dicirian ieu nya di dieu anu seratana warna beureum. Kareueus nyaeta kebanggaan, reng-rengan, sami sareng jajaran. Upami dina kalimah mah sok aya jajaran pengurus OSIS tah misalnya girang pangajen nyaeta dewan juri. Pasanggiri sami sareng lomba. Biantara nyaeta pidato atanapi orasi ya. Kanca mitra sami sareng teman-teman atawa rencangan. Pamilon nyaeta peserta. Biantara sami tadinya pidato. Madhab arah ya ti unggal madhab dari setiap arah ya. Sabudeureun sekitar tapi sakurilingna. Pangaping nyaeta pembimbing. Nah, terusnya aya bader. Nah, kecap bader jarang digunakeun utamina ku urang Sunda anu aya di wewengkon Cirebon ya. Nakal artinanya. Pun aki. Nah, kecap pun ieu nunjukkeun kagungan abdi. Ya, pun aki berarti aki nu abdi gitu ya. Pun aki hartosna kakek saya. Pun nini oge sami ya. Nenek saya gitu. Nah, terus salajengna ieu bobo sapanon carang sapakan. Ieu mah henteu tiasa dihiji-hiji. Bobo misalnya ya. Terus sapanon, terus carang tiasa. Namun hiji kesatuan kumargi ieu mah salah sawios paribasa nu aya dina basa Sunda.
anu ngandung hartos nyaeta jika ada kekurangan. Biasanya di akhir ya manya. Nah, akhir biantara. Terus salajengna sami oge ieu mangrupi paribasa basa Sunda. Amit mundur, amit mungkur. Anu ngandung hartos pamit undur diri. Nah, terakhir ya nyaeta hurip Sunda. Anu ngandung hartos hidup Sunda atanapi hidup dan selamat bagi orang Sunda. Nah ya sakitu panginten tah pedarang anu tiasa ngabantos kahidep dina ngeusian LKPD 2 nya mugi langkung lancarnya saatos ningali video ieu mah ya. Nah, urang lajengkeun deui kana pedaran materi biantara dina anu saluyu sareng LKPD 3 sareng 4. Nah, dina LKPD 3 sareng 4 nyaeta leuwih nyokok kana maham teks struktur biantara atanapi bag-bagan bagian biantara. Nah, naon wae atuh bag-bagan biantara teh? Upami garis badagna mah mung aya 3. Bubuka, eusi, sareng panutup. Nanging supaya langkung jentrek nya di dieu urang pedar dugi ka aya 7 bag-bagan. Kahiji nya salam bubuka. Salam bubuka urang mahnya umat muslim biasa ngagunakeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atanapi ku urang Sunda khususna aya sampurasun. Eta oge sami mangrupi salam bubuka atanapi nu sanesna. Nya kan terus lajengna nyaeta pangbagea atanapi kata sapaan ngabageakeun saha atuh? Ngabageakeun para tamu, para audiens anu hadir di eta patempatan. Ya, urang kedah terang saha wae atuh nu hadir teh, direngrengan mana wae atuh nu hadir teh. Nah, supados nalika urang ngutarakeun pangbagea henteu lepat. Nya bilih we nu sumping teh pacamat. Ya, nu dibagiakeunna pasekdes misalna. Nah, gitu ya. Ieu contoh kalimat biantara anu eusina pangbagea. Masih dina ranah bubuka. Ya. Nu dipihormat rengrengan Dewan Juri Lomba Biantara Basa Sunda. Nu dipikareus ku sim kuring para kanca mitra sadaya pamilon lomba biantara basa Sunda tingkat SMP nu sumping ti unggal mada Besa Budeureun Kabupaten Cirebon. Oge nu dipihormat para pangaping kali para hadirin sadayana. Tuh lengkap sadayana atos dibagiakeun ya, tos disambut disapa ya. Nah, terus salajengna nyaeta nembe urang lebet kana bubuka biantara. Dina bubuka biasana urang ya ngucapkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci nya, terus ngahaturkeun sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kumaha we henteu kedah sami siga teks contoh di dieu ya, sami nu penting biasana eusina eta kekecapan mamangga we diatur nyaliranya kumaha resepna, kumaha luyukna kabiasaanana ya. Di dia aya contoh kalimat biantaranya alhamdulillah puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos masihan sadaya karunia nyaeta mangrupi kasehatan jasmani sareng rohani. Oge mang pirang-pirang kanikmatan utamina kanikmatan iman sareng kanikmatan Islam. Sholawat sareng salam urang sanggakeun ka junjungan Nabi urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tur para umat. Nah, eta contoh kalimat biantara dina bubuka. Ya. Terus salajengna nyaeta pangbagea randegan. Naon atuh pangbagea randegan teh? Ya, nyaeta kecap sapaan deui wae tapi dina randegan. Aya jeda di antara bag-bagan biantara. Anu fungsina naon? Aya sakedik interaksi antara anu ngabiantara sareng para audiens. Sanaos ieu sifatna monolog henteu nampi interaksi ti para audiens ya, tapi ieu oge tiasa muserkeun perhatosan audiens ka urang anu nuju biantara. Ya,
Nah, contoh pangbagian dengan naon wae di antawisna kanca mitra sadaya, ya, wargi sadaya atanapi hadirin hormateun simkuring. Oge tiasa hadirin nu dipihormat. Nah, ya. Salajengna. Nah, ieu bagian pokoknya eta eusi biantara. Naon wae atuh? Nya mangga. Naon anu badi dugikeun ku urang? Ya, tiasa ngeunaan saran umajag. Ya, umajak urang ya ka para audiens atanapi masihan pamadegan, gambaran, opini. Ya, atanapi tiasa oge mangrupi laporan. Nah, contoh di dieu nya, contoh eusi kalimah biantara. Salaku orang Sunda kumna mah warga Jawa Barat dina ieu kasempetan kuring seja umajak. Hayu urang huripkeun seni Sunda. Geus waktuna urang nyingkilkeun leungeun di barung prakna ngaguar ngalakonan seni warisan karuhun urang. Naon atuh ieu teh eusina? Ya. Nah, ieu teh eusina teh ngajaknya umajak ka urang ya, ka anu ngaku urang Sunda ya, pikeun geura maju nyingkilkeun leungeun ya, ngalakonan ngaguar ngalakonan seni warisan karuhun urang. Urang teh tong hare-hare wae kana budaya warisan ti nini aki teh. Ya, bisi urang kaleungitan kana jati diri urang. Tah kitu saurang garis badagna mah kitu we. Lah. Tah salajengna nya eta panutup biantara. Biasana dina panutup biantara eusina nya eta sanduk-sanduk papalaku. Ya, atanapi ngaturkeun nuhun, atanapi tiasa dikawitan ku masihan kesimpulan ya. Atanapi oge tiasa mangrupikeun masihan semangat. Nganuhunkeun dihapunten tah di dieu. Ye contoh, aya contoh kalimah biantara di dieu nya. Nyata. Bobo sapanon carang sapakan hapunten bilih seueur kalepatan. Amit mundur, amit mungkur, hurip Sunda, hurip urang sarerea. Ya. Nu terakhirnya eta pamungkasnya dina bag-bagan biantara nya eta ieu teh salam panutup biantara. Nya eta ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi aya cagah. Eta sami oge eta fungsina dina salam panutup biantara. Tah nya parantos tah ibu ngadugikeun materi biantara anu saluyu sareng LKPD 3 sareng 4 ya. Anu sateu acana saluyu sareng LKPD 2 ya. Mung sakitu panginten padaran ti ibu. Mugi aya manfaatna kanggo hidup, mugi langkung langsar ya dina ngeusil LKPD-na. Tetap semangat diajar dina jarak jauh atanapi diajar di bumi. Mung sakitunya padaran materi biantara dina dangan ieu mugia hidup langkung tiasa mikahartosnya tur tiasa lancar dina ngeusian LKPD 2, LKPD 3 sareng LKPD 4. Ya, hapunten pilih ibu aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.